turun atuh. Goblok irung salah buruk deui ya Allah. Sangsara kieu hirup hayang dahar ge kuat ngalabokan salak aing. Teu gudang sare, teu sare hudang. Hayu mah ngadaharan salak. Nih jelema hiji-hiji acan euy nu ngalewat. Pajegeun urang pajeg aya mah diajar majeg aing. Mending diajar jempingan ing daripada ojegeun mah dah. Cikan hayang nyaot. Aduh ini kan asup gigi atuh. Ieu manusayana rada nganceg tuh ya ge kuat ka hilep kieu. Lah. Ning neangan si Saridam teh. Kapan si neangan si Saridam ini Saridam teh sok di mana ya? Sok nongkrong. Galayeungkeun we. Manehna naon anjeun? Motor sabutut-butut lebar dibeki bubututan we beureun ketenya. Yang mending ngagebahan manuk ayeuna mah. Eta manuk teh si ber. Dore newak digebah. Tong edok ngagebah dam euy. Ai maneh kenaon teh dam di dieu? Heuh nya biasa we nongkrong ai pagawean urang mah atuh nongkrong bari ngorong. Hush ya manuk, hush. Ih cikeneh kamari teh melak teh ayeuna ninggus ruai deui ngan di lalebokan wae manuk tingali aing manuk. Gusti Nu Agung nih loba manuk. Ih aing mah hush. Meuni geus baleuneur tereh dibuatan, tereh dipoekeun, diheler di dahar. Abang teh maneh berita anu di Cibatu teh geuningan anu angin puting beliung. Angin putit beliung. Puting goblok nih putit. Oh, puting mah nu kieu. Heeh. Apal eta anu imahna alam bruk kabeh. Oh, eta mah imah sama dam alam bruk kabeh. Pokona mah runtungan aya hiji sama anu henteu runtung teh. Nah, kan meureun kabeh atuh Jen. Heuh ceuk urang oge eta cenah di jero imahna teh aya tolak anginen da maneh. Wan gelo. Jaba saat caina oge nya di mana atuh liangna ieu teh si babenguk pasti ieu mah si keuyeub. Tah geuningan ieu liangna. Aduh. Jen atuh urang ajak gawe Jen euy. Bae moro bagong oge lah. Eta urang teh dam puguh teu boga gawe mah. Geus we jeung urang mah urang kapangkalan ojek dam ini neangan ojegeun. Jadi urang ojek gitu. Heuh ngojek maneh. Heuh buru atuh nah. Ya apa tuh? Kana motor urang nya. Kan urang ge bawa motor. Maunya. Heeh. Bener hayu teh dam. Jen. Ya, Di dia tempatna Jen. Di dia we dam. Di dia sok haneteun si Adam euy. Ya udah panas batak haneut ieu mah. Goblok. Jen. Pundurkeun motorna lain dipajukeun asup eta teh huntuna asupkeun huntuna. Geus. Oh. Supun untuna diasupkeun ka jero nya. Yo. Oh di dia. Di dia we dam. Meh haneut ya. Di dia mah ngojek na dam ibu-ibu na ka Karbon. Sok aya Jen. Sok aya. Tah sikan heuh. Antepkeun. Aya parawan, ya lewat cicing heuh. Oh, ieu nya. Ada make la ieu kutluk. Ah, heueuh. Geulis ieu mah. Gelis ya parawan euy. Hayu terus hei. Matana oh. Motorna gede dawakna begah. Sarua. Di mana Jen yang ngiwan Jen? Di dia we dam. So. Alah, tingisi dah betahnya. Jen mana? Ci gue ya teh Jen kieu nya. Nya heueuh tuh. Da udud sama pinya. Teu pada hujan menang atuh hujan menang muatanana. Urang aya urang meulih lah udud heuh. Aya apa tuh sok kurang tungguan heuh. Heeh, bari jeung kopina. Oke, siap. Tunggu aja nya. Siap, Dam. Bisa ya. Dam lalila Dam. Oh. Siap. Aduh, karena apa gila pang oh jagoannya di dia. Ah,
Ayo tuh. Selamat aja tuh di kamar tukang ojeknya ya teh. Mang, ojeknya. Naon ieu? Mang. Itu Eta motor kunaon? Kunaon motor itu? Aduh. ngojek. Nah kan digulingkeun. Ojek. Hayu siap. So si Idam. Awaskeun Jang, kita na Jang. Sok, tah barangkeun ka dinya. Ayo naik Jang. Naik Jang. Ih, si Idam. Siap. Oh. Ayo, mantap. Ayo, lagi naik. Ayo, maaf ya Bang ya. Ayo, siap, berangkat. Aya tukang baso euy. Mending beli rokok, mending beli basonya. Mending keneh beli baso aing lapar, keur we si Jani mantap ah. Mau udah baso Mang, Beli baso mang euy. Bisa gocengeun? Kurang teh ieu jokna euy. Kela mang. Tuk beli mang gocengeun mang hiji mang. Sing geunah mang sing lada sing haseum sing pokona mah sing geunah mang nya. Sausan mang, make lada. Kade ulah make eta mang. Ulah make laleur. Siga si Sadidah mah tuh euy keur meuli baso itu teh si Idam. Ih hanaang kieu malah urang balik di sawah meuli baso gitu. Nah euy baso teh jiga Idam keur ngabaso nih ayang baso. Idam kenaon maneh? Mah, Ayang baso mah oge. heuh sok meuli atuh mah. Murah 3.000-an mah. 3.000. Wah, mang hiji mang. Sok. Hiji mang. Jadi lagi badak Dam. Oh, erek di sawasan mah. Ulang nih namanya lebar ah. Kawasan mang Ciloba mang di samana ieu nya. Kecapan. Mantap mang. Kan, iya nu hasil. Nu hacum. Cegel. Make ramet tuh kunaha mah. Loba ya mah tukang Dam. Padahal mamun nyaho aya tukang baso mah bieu teh manuk nu di sawah teh bawa ka dieu dileog Kunaha aja mah. Oh, mantap aya itu. Aya bawangan. Bawangan sudah teh bahok. Teh bawang. Heeh. Lada. Ih, sia rujit teh. Ih, mah tinggal dia. Idam. Ih, geuleuh Idam. Mang, nuhun mang. Si Idam mah. Ih, kasopanan maneh. Mah tuh dah nong kedeng kunyole oi keur nongtot. Lada. Mah urang mun ngadara teh sok salah mau aja mah. Teh alus maneh. Jadi keluar kokotor jadi kudu loba ngadah nu lada maneh teh. Heeh, mun salah mah urang. Teh irung meuli beureum si cepot. Nya mah. Bae teh korong. Ari maneh aya di dieu ngahaja meuli baso maneh teh. Mah urang terek meuli rokok heuh. Ngan beuteung urang lapar jeung geus beulikeun kana baso. Urang keur di pangkalan ngojek jeung si Jenny mah. Oh, geus teh ngahaja meuli baso maneh teh. Nya ngahaja ieu meuli nama. Tadi mah heuh ngahaja meuli baso da lapar. Ai tadi mah panek meuli rokok urang teh mah. Mah ge lapar nih hanaang. Tadi geus dibayar can asa can dibayar mah banyak. Kumaha atuh? Mah ka dieu deui. Wah, terus tepi ka Cilacap mah. Mari ayeuna mare ka mana mah? Teu mah trek balik ka beberes ka ieu mah. Mah urang oge daerah ka itu mah ka si Jenny karunya nu nungguan. Ayo tuh idamnya balik ke lamanya. Heeh. Mangke urang ulin ka itu mah. Oh, siapa idamnya? Ayo. Ayo. Bareng bae ngan ieu irung silakan wae deh. Geus aya mah ka pangkalan karunya si Jenny euy. Ieu mah jigana teh euy. Panglaris, pamuk kalawang, geulis kuduna bandit tayang. Alah, mantap. Saridam ka mana? Can ka dieu wae tah tadi teh meuli udur jugan. Yang heula ku aing moal bener. Takut ada apa-apa di jalan. Mane Jen, gimana Jen? Pangkalan tan bieu teh dam urang teh yang maneh tapi wae maneh nih keur naon di dieu. Mogok pugu motor ge teh hirup-hirup aing sabar paling nyelah ayo. Ya naonna? Teuing pugu. Sok cobaan selah. Da geus ieu diselah. Tuh. Aya wae. Geus Kumaha aya tuh, kumaha Jen? tuh? Derek Jen mun aya mah Jen. Siap lah urang derek wae dam. Mane bawa kitu tamangna Jen, da urang teu mawa Jen. Ada dong tamang mah.
Mana tamangna, Jen? Yalah, mana tah, Bang. Goblok. Bawok ya, Jen. Wah, mana bisa gitu bawok teh bisa kieu, Jen. Adanya dam, sok lah, urang derek dam. Besok atuh derek, Jen. Kenapa dam? Kenapa beung? Jen, atuh lain ka dieu, ka dieu. Ka ieu beung. Ka beung aing. Bener siap dam. Kalian hareupna. Bener kata dam. Tegas kieu dam. Besok. Dam naik, naik sok. Ieu naik atuh ai motor manehna mana? Maju dam. Derek motor manehna mana, Jen? Nya pakai motor cuma dam. Tuh, di derek ku maneh mah tuh sarua jeung di derek ku muning. Pengandam, kata dam. Kalian lah, Jen. Tunggu dam. Sok, Jen. Iya bisa tuh mau kalian aja. Mut dam. Sok. Sip dam, mantap. Ayo dam, geus dam lah. Terus. Sok. Naik dam. Sok. Yo, bulu dam. Sok naik lah. Ya, Bro. Motor Jen aku mana? Ih, Ini tuh atuh sete numpakna lain di dieu. hari sugan teh numpak ka dieu. Mararo deui mana atuh. Ah, potong Jen, lagi Jen euy. Potong Jen. Lieur lah aing mah. Lalila ting si salidang ku aing ting alkeun. Ah, bang sepatu euy. Coba halus kene pake kok aing. Jen, mana rek mana Jen? Ih si Jen itu amal lagi aing, Bro. Jen. Nah, atuh teh sepatu yang kena sirah. Wah, ge eta kadu sirap. Bedak deui ka budak leutik ah. Sepatu. Ih, anjing kan dialungkeun deui si eta. Itu sepatu lebar euy jaba halus keneh. Geus burit aya nama dek mirun seuneu edek masak. Tapi masak naon ieu teh masak nog. Udah kamana nogna ge atuh aya nog naon ieu leutik. Leutik kene nogna ge can bertumbuh, can badag. Nah, mending kene ngalagedang aya nama kapipir. Bae jeung angeun gedang tadi dalahar oge Keun bae tadi parurang oge urang purak ku sorangan olo-olo hayang dalahar teh jeung nog ayeuna mah. Geus jeung gedang tuh gedang mun keur mare jeunah lamun diangeun teh di sayur tah kota coerna urang coer teh bisa naik atuh mama. Urang coer teh bisa naik kena oge. Aya budak da eueuh nu bisa dianalkeun aing mah ih. Heula gedang ayeuna mah. Iya sih gitu. Apa teh? Lagi dengan sepatunya sepatu saha digiring alus kene. Bapak teh jeung kana beungeut. Aing mah bal angkeun gira ka ditu. Mana ada itu? Itu si emak euy. Mending nanyakeun ka si emak sugan emang yang sepatu. Ma. Lumayan leutik. Geus di mana, Ma? Iya, Geus di mana? di skala gedang tak dengan sangu barudak ih. Manya segede. Iya mah atuh asa wawuh mah. Ai budak mah 12 mah gedang segede kieu mah. Teu bae sieun tadi parurak ih nya naon eta teh idam. Iya mah jiga nu idam mah atuh. Mana culangung ih ningali. Lain culangu mah. Ieu mah jabaningan idam nih badag kieu mulus. Heeh mah nya. Sok inget kanu bapana mama. Mun segede kieu mah. Sieun ih atuh geunah. Mari Sieun. atuh jeung budak emak. Bawa we bawah. Di dieu dam diukna di dieu. Ma. Sok. Kerja geus di mana atuh maneh teh? Mak urang teh neangan sapatu mah, urang tadi manggih sapatu di ditu alus ya mah warna beureum. Ngan urang teh ditajongkeun ke si Jenny teh ngajongkeun ka urang teh ka mana mak? Moal teh sepatu anu bieu kana beungeut emak. Warna mak, warna beureum. Bener pisan warna beureum. Ala bahar mah mangkaring alus. Lain lepas teh nyelakakeun kana beungeut ceuk. Makanya geus aing mah kumaha teh dialungkeun we deui. Ah si mama dialungkeun ka mana mak? Da ka ditu atuh dialungkeun sing tali da jauh. Atuh buru mah teangan lebar mah urang mah da dia miceun motor di ditu hayang sepatu eta alus mah bae Alus. sabeula ge Ayeuna teangan. Mak ieu mah tuh da lain. Ieu mah bonteng mak. Nah, kan lagi datang ka gedang bonteng teh. Nya nanya mah nya bisa jadi dinu tangkal gedang Geus mah. awan dicongol udah bau kitu bau. Bau eta mah, Heeh, bucu bayang. naik.
Buru mah atuh teangan sepatu ah. Tangan sepatu ini. Mah lebar alus kana buru mah. Kadi itu mah murah. Di barudak acan nyieun dengan sangu. Engke emang ngalah kalaras di ditu bikin ka budak mah bakal Kalaras sih gak anak domba wae dibere kalaras. nyakeun bae kalaras make saos bakal geunah mah buru lah ayo teh. Ayo buru sok buru. Iya, jual ka nuhun kieu. Kamana atuh sepatu mah kita mah teh itu Mang, itu mah aya di ditu tuh mah adi teh. sepatu teh nya kamana atuh ayo buru mah itu teh. Mendingan sepatu teh maneh. Tuh bieu ka dieu ka bagian teu. Lah kalau abi teh da asal mah aya kalau silang murah dialungkeun beureun ka mana? Dialungkeun ka mana? Alungkeun sama temen. Ayo. Mang, beri tahu mah. Aduh, dia kayak sepatu atau keralang deh. Mana? Mengapa tapi? Buat ngaji lila. Ini kan naruh orang jalan kereta. Ayo, yuk ah. Mang iya, mang yang sepatu itu tadi kan dia mang. Tadi teh aya kan dialungkeun deui ka itu. Oh si mang mah kumaha mah. Teang kapan emang dialungkeunna? Itu tinggal Kamu tuh teh murah tuh teangan mang. Aing mah. Panggil mang, mang metal tahu hiji mah. Ulah, mah iya mah tahu hiji. Ah, nggak usah di dia naruh mana. Ayo, mancing ceripit. Ayo. Ceng ceripit tulang bajeng. Iya, sepatu di mana? Ini, raya sepatu ka dia nya. Oh, sepatu bapak mani meureun. Lain. Anjing, mani meureun. Lain lu mana ieu mah. Anjing, geus ngalungkeun. Anjing. Ieu ari mane naraon teh ieu. Oh lain ngaraji. Main ciripit. Ciripit pangian sepatu teu. Ceng tadi teh. Banyak teuing. Cek si itu aya cek maneh teuing aya eueuh. Aya eueuh tadi sepatu mang yang ngalewat. Tadi teh. Di alung. Oh, aya. Di mana dia bener? Anya, oh kan itu. Oh, mah. Oh, mah. Itu meureun ada terus kayak ada. Sepatu teli ya aing mah Apa itu mah? Wah, aya di ditu. ayu atuh aing mah. Aing capek ka pagi sepuri. Lah istirahat ka di dinya mah buru. Mana Dia di dieu. di diuk nah. Mahal ieu mah. Mas, kata kieu mah euy aing. Sarua mak ge capek idap nih. Aing mah teuing kumaha. Wah, Naon dam? ieu mah sepatu teh meureun. Sepatu? Iya mah sepatu teh ieu. Iya dam sepatu. Iya. Iya mah. Iya dam. Eta mah sepatu. Iya sepatu teh dam. Neangan mah. Iya. Mana sabelah deui dam? Da urang mah manggih lagi sabelah mah. Sabelah. Hanya nganaon tukang di bawah. Heunya. Coba dari jadang jadi gitu. Sok 1 2 3. Jen. Kalau sepatu atau keralang deh. Itu. Line action. Aduh. Sip.